Terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata. Jam berahnya jam berahnya subuh kan itu ya. Coba malun boy kan ketemu ini hutang kan mana kenalan mana sini sini dah ini nambah gerah udang di geus jam 3 sahur keur mirun seuna coba minta ini abu mana arek ngetai tata korek tadi panger hadieun rek nirunseun pan teu deung sahur sahurnya mesti ka berangan geus jam sabaraha ieu teh mane boga jam teh buat tingali heueuh jam boga jam acan coba ge aduh geus sorangan corona ya ini bubuh matang teh mah geura boga duit teh meuli jam ambil nyaho jam sabaraha meuli jam meuli jam geura ge nyaho beureun jam sabaraha jam nih ya apa pakai sarung nepi ka dieu bos tinggal ari mah atuh kos teu hidang apa arek yang sare di mas saya ke mun geus ke di udang teh kumaha nya nya mun asa aya mun kulub eta bonteng mah alhamdulillah isukan teh puasa meniti lu panjang umur mah geuning jeung keluarga alhamdulillah geuning ngatepung deui ka bulan puasa saaya-aya weh geuninganan nya keur buka keur sahur mahi dah kamari teh pangirim ti anak anu ti Tangerang kamari teh mere biasa gantang mahi beureun karak saminggueun mah mahi beureun keur dahar saminggu mah berarti bang si abah habis incu 2 dahar mangke loba harus cai kan kudu boga cai berenang air berang tidak busing nate budaknya sorangan budak letik pada puasa teh setara tamat berang teh sok hayang minum kan dan lebaran berenang ke lieur hati ya mah teh pangajual kongkorong mah gitu aku mah ya cuma dijual kongkorong gelang aya tempe aduh ngajual gelang we angke ke lebaran mah kabeli merenang incu, merenang rasa setel si mumun, merenang celana nak kabeli si abah pangmelikan salah gempak si abah pangmelikan salah gempak asal mau yang beli daster dengan alhamdulillah hiraulah alamin dengan lebaran deui tepung tahun deui tahun 2020 kayak nanti sanggup geus asa ngobrol we jeung si abah heula keur masa depan budak mah kayak ieu bah sanggup geus asa ngan rayahna we dengan sanggup jeung goreng uyahnya geun bae lah kudu disemahati aduh ngorok mali dengan sanggup tadi rasa teh asa kumara rogok poe ieu mah marogok bisa nih abah goreng setan ada mah teh goreng patus ge salaki sia ini tapi akan kemana awak makura awak mana kita teh ulah ditalaknya mana nu kerasa pegal coba sirah mana tadi coba sirah hadir wah set teh oh siapa ulah dipencet pada aing geus nih liar aduh supaya tak aya kuis alanya kutu malulu geus itu anjing ya geus asa sanggup geus ngan mikiran ke lebaran kan pintu ieu kabar rencana moal mana usaha naon atuh geus puasa isu kami teh kudu tamat puasa kade mana ari mama moal tamat sok aya halanganna eta ya bangi sarua mana moal jadi itu sing balik kena puasa na bari jeung lalu tinggalnya gini ajar puasa nya ambil barokah bari jeung urang ayeuna keur sarusak keneh ge geun wae keur walaupun keur lockdown keneh ge aya keneh virus ulah kita liar ka mana-mana kita mimah we
udah air sekolah lain kan Can, laju sekolah kan sekolah teh. geus ulah wakan geus bae di imah we lah tidak bebantu maaf opa geus karasa geus koplok geus koplok geus kolot geus kolot ari geus kolot teh karasa geus aja lain udah disaurin can Sing heuing. Geus sae deui. Terbayang-bayang di mata tak luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata. belanjaan teh marangaha ayo nama duit 50.000 teh kabeli bea saleter meuli uyah we urang ngagoreng uyah tapi para bani itu teh ayo nama dibawa goreng bawangan beli cuman kabeli terong kerja sini teh tedaikeun hurung-hurung sugan di tembangan sugan cangkurileng antep dina dahan awi mimi nineng kapuguh acan ngajadi kasih